sampun punten manawi tetamu syaha rumaos uak leleda sakedap antosan heula uak monot kasalira sejang ebarkeun bewara keur sapungna balaya pun sampun kula ibarkeun usungking tuh atra ngalut ngalabring derkeding geraramekeun braneang urang papakeun bur payung gera bukakeun bur payung gera bukakeun sapihanean kacai jadi selewi kadarah jadi selewak orang si beku kadada orang kembang bahas salah jemang bapak kita sayung kayung sapayung tanggung tuna keleyung anteng panggung dari depan jatika suka terik digokeun aduh syut hampura anu dipimaksud hampura anu dipimaksud uwa baceprot di payun sanes uju pria sareng takabur estuning wate ngiring bingah wae syut rehin icu-icu wate saura teh sayang rumah tangga cenah syut kareus uwa kabingah uwa kami berkakara inget kasih amu pamajikan bewek teh anu paling geulis kitu moal jalan pelebah dieu cik orang teh anu pelebah dieu
Malum nini peot ku maneh sok kuprak-kuprak we di dapur cik orang calukan ku kami. Ambu, ambu, ambu. Keur ninggalkeun teh nya aya naon atuh Abah ieu teh meni geus rariweuh sagala Abah karek nanyakeun aya naon kepan urang teh kabeh ngabagiakeun incu urang anu parantos sumping kituna urang bungahkeun ku urang orang meriahkeun ku urang hibur ku urang ambunya dilatih dulu ku ua isin ku para tetamu siap satu eta satu dua eta dua ulah ngisinkeun sia tilu ngakeolasi anu mana tuh Abah ieu teh meni serba salah pisan yang nyuna sok sakali deui geura ulah ngisinkeun seueur tetamu siap satu eta satu dua eta dua tiga cendol dawet yang mana tuh Abah minta teh yang nyuna sok bari ngalagu kawih gerayu heeh sok yuk mong lengser riweuh pisan loba jama geus ngadieu Semoga kapangarsa mama kali apa kanggo nyambut engkang putra mangrupung yang kembang kawi sekang bahya timbu kali apa ke pribumi ti dieu bangket anak inti kamari di dago di parenta ditunggu parantos ngarong heap datang dipilih padang wargi jembar sadayana mugi Gusti nang kalayan ku kecap Bismillahirrahmanirrahim semangga kapanggersa mama kanggo ngongkoyankeun kembang ka ingkang putra aturan nuhun jeung sumpiki jalan mantu anu kasih semangga gerak ngalungkeun aturan gerak nyalingki calon mantu anu ngasep semangga gerak ngalungkeun aturan wilujeng sumping cu anaking kalian ku kecap bismillahirrahmanirrahim lengkahkeun eta lengkah hidup nyenak sunah rasul mabak nyambut ratu sadinten urang raja sadinten urang baris mapag nyambut ingkang
mana-mana widu teka tampi nada jemar hampurana sejarah hari dangding mau biasa luyuk kawan nun seni kebudayaan Sunda warisan tining ati kelengkeng anu baheula palari aja pun sampun
nu sumping terus untuk kedua kelompok yang hari ini bekerjasama dengan vendor-vendor pilihan Wedding Gelir, Sanes Kredit Wedding Organizer, dan juga kisah pojok fotografi. Sanggar Kerawitan Sunda Panggilan, Rampak Kendang, Wilujeng, Nyaksing. Sanggar Kerawitan Sunda Panggigar kami beri kesempatan untuk mendokumentasikan bersama kedua mempelai. Kerawitan Sunda Panggigar yang alhamdulillah hari ini bekerja sama dengan vendor-vendor pilihan dan Sanggar Kerawitan Sunda Panggigar mempunyai predikat juara pertama untuk pemaparan